Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang teu karaosnya ayeuna nincak bagian ka 28. Para mitra kaum dangu masih ngadongengkeun perkara Usman kitu. Nu disangka nyegi ku masyarakat anu mana disangka jadi juri ponge kitu. Ayeuna urang dongengkeun memang aya di kota ayeuna Usman teh kitu mangga urang teraskeun. Nyaan kayan Usman dina waktu kiwari sanggeus ngahiji jeung Eis Parida. Beuki tambah senang. Pabrikna beuki digedean kitu deui pagawena tambah loba. Samala Usman boga rencana rek ngabangun di pabrik di tempat sejen. Sedangkan jadi anak pamajikan mah dilemur geus teu dipikir-pikir sigana teh latwe poho. Lantaran geus kalimpudan ku loba dunya dibubu boga ceungceuman hate kasih demplon. Lamun kitu teh mah geus poho kasisi kagigir kitu deui keur Eis Parida jadi kabawakeun poho kanu jadi indungna sorangan. Dina hiji poe Usman parang nempo ka pabrik atuh keur pagawena ngarasa kaget ku ayana dununganna tara-tara ti sasari. Make daek ngalongok pabrik da di mana teuing atuh boh Usman boh Eis Parida. Make daek lah haloho tapi ku harita mah make jeung aya jorojoy hayang nempo sagala. Waktu Usman keur nempo barang-barang kirimkeun kanu pesen. Aya saurang budak lalaki nu keur ngagoreng sukro. Gawena ngareretan wae ka Usman. Sedang Usman teu miresea kanu ngareretan. Tina kitu budak pagawe anu keur ngagoreng sukro teh ngagereneng jero dadana bari teu weleh ngareretan. Nah eta teh jelema nu nempoan barang-barang meuni rupana siga bapak aeu bapak Usman bapak aing. Nah nya kitu bapak aing. Tapi monya bapak aing. Bejana geus maot malah cek nu jadi indung ge. Nya geus maot cing teh hareup ditanyakeun ka Mang Manor Abdul. Saha ngaranna jeung urang mana eta jelema nu nempoan barang-barang di gudang teh? Kitu gerendeng batin saurang budak lalaki pagawe pabrik mage boga timuru bapa ka Usman. Boga timuru bapana ka Usman anu memang nya eta budak teh anakna Usman anu panggedena. Katelahna Sobandi ngan manehna teu wani nyampeurkeun atawa nanya ka Usman ceuk pikirna sok sieun kasamaran. Tapi ari batin mah tetep nyangka bapana. Kekung silila Usman kaluar ti pabrik tuluy balik. Sanggeus eueuh koloyong Sobandi nyampeurkeun ka Mang Abdul nu keur diuk dina kursi. Bari nyaksian nu keur nimang-nimang sukro. Ret Mang Abdul ngareret sarta nanya. Rek ka mana badi? Moal ka mana man apa mung bade aya teroskeun ka bapa? Tema Sobandi bari ngajanteng hareupeun Mang Abdul. Nanyakeun urusan gaji? Sanes Pak. Hanya urusan naon atuh? Eta padupi tamu nu neme teh saha sun nah nu peryogi ku barang? Ih lain semah nu ieu teh juragan kawasa nu boga pabrik ieu. Dinang kadunungan maneh eta teh. Ih, kutan kagungan pabrik. Neme terang abdi mah padupi jenenganna saha? Aing ngaranna mah juragan Usman. Usman. Subandi para mitra laun bari tuluy tungkul. Dari kitu kumaha? Tanya Mang Abdul bari neuteup kana beungeut Sobandi. Untuk di kawitna di mana Pak? Asli urang dia tanapi urang Bandung. Lama acaina mah ti ditu cenah ti bawahan Cibatu di Garut. Teh di dijeuna di mana Pak? Cek Sobandi beuki talete manehna hayang nyaho. Anu aya patula patali jeung Usman teh. Di dinya beula kidu deukeut gardu listrik. Sanes ku kitu Pak ti kawit anjeunna sumping di kabieu direretan wae. Jan rupina meni apa sami pisan sareng pun bapa malih jenengan ge sami deui sareng jenengan pun bapa. Lain kawitna pun bapa ge di daerah Cibatu Garut. Wah kitu pun bapa mah. Dah ai maneh sok rupa-rupa teh ngaku-ngaku. Kumaha lamun sagadengieun atawa aya nu ngabejakeun ka jenisna? Moal teu ngambek ke ka maneh deui. Ulah-ulah maneh dieureunkeun gawe, maneh diusir. Pan cilaka yeuh. Den Usman mah sangit mang aya di dieu teh bogaeun anak. Eta ari indung maneh pamajikan bapa maneh saha ngaranna? Pun biang mah wastana Noneng Pak. Coba Sobandi sajelasna. Tuh, ngaran pamajikan ge sajauh-jauh deuleu. Malah jauh malah melu indung maneh mah ngaranna Noneng. Ieu pamajikan dunungan maneh mah dunungan maneh ngaranna Neng Parida. Sudah mah sok hayang diaku wae ku anak dunungan heueuh.
di aku anak kududungan sok rupa-rupa si lain mah. Mah pikiran dek jauh-jauh teuing, cek Mang Abdul bari seuri. Sana sayang diangkan putra dunungan Pak mung eta we rupina. Sareng jenengan meni sami pisan sareng pun bapa, emal Sobandi rada bareureum. Ai perkara ngano memang loba nu sarua atuh euy. Kitu deui dina rupa sok aya nu sarimbag. Kitu cek Mang Abdul teu percayaeun yen Usman dununganna teh bapana Sobandi. Da pugunya keur Mang Abdul teu nyahoeun ongkoh ti saprak Usman. Jeung Eus Parida datang ka eta tempat teh teu mawa budak. Ari katama-tama Usman sorangan ngakukeun teu boga anak pisan. Eta ge nya ti anak ari anak ti Eus Parida mah teu boga, tapi anak ti Nyinoneng apan aya kana genepna. Harita sanggeus diomongan mah ku Mang Abdul koloyong Sobandi ka tempat pagaweanana deui ngagoreng sukro. Tapi hatena tetep mikiran Usman naha nya lainna bapana Sobandi. Rai poe Sobandi asa beuk jadi robah. Kana barang gawe kurang suhud lantaran pipikiran cus-cos ka indung jeung ka bapa. Ceuk pikirna Sobandi bisa kumaheun teuing bungahna lamun nya tema eta bapana. Geus pasti keur dirina bakal milu senang. Tina kituna keur Sobandi beuki gede kapanasaran hayang langsung nanyakeun ka Usman nu dianggap dununganana. Cenah eta aya beja tinu jadi indung yen bapana geus maot, bisi ukur alesan dume bapana boga deui pamajikan ka urang kota. Atawan habapana teh ngejat ka Bandung. Isukna pas sore pareng Sobandi jeung baturna geus beres di Garawe. Leos ini ti eta tempat pamondokanana nu aya di lingkungan pabrik. Dadakuna mah ka babaturan nama rek meuli kaos kaki, sok padahal hayang ngayakinkeun bisinya Usman bapana. Teu kacaturkeun di jalanna Sobandi geus tepi ka imah Usman nu kabeneran harita Usman nyampah keur aya. Samalah keur ngajanteng dina teras kalawan pakaian Usman meuni ginding siga-siga rek nyaba. Punten Pak, cek Sobandi bari ngajanteng kilek Usman Malik sarta nemalan. Mangga aya naon jang? Bade ngadeuheus ka bapa aya keperyogian. Jawab Sobandi bari neuteup seukeut kana beungeut Usman, si janu neges-neges. Hari ujang nu ti mana? Usman tumanya si ganunganya anyar pinanggih. Ongkohnya Usman teh harita teu nyahoeun ka pagawe anyar lantaran Usman jarang nitenan pagawe. Pok Sobandi ngajawab, abdi nu ngadamel di pabrik sukro teh ya padamel engga neme 3 minggu Pak. Nu diasupkeun ku Mang Abdul jang teh. Sumuhun, jawab Sobandi pono. Ari kitu aya naon make datang ka dieu sagala? Aya kaperluan mah cacarita we ka Mang Abdul lantaran manehna geus dibere kapercayaan ku bapa tina urusan pagawe. Tong make langsung datang ka dieu barina oge. Urusan gaji pagawe oge diuruskeun ku Mang Abdul kabeh ge. Cek Usman siga nu embung kadatangan ku pagawe. Leres upami urusan padamelan mah. Abdi ge sok ka pamandor, muhun ka Pak Abdul mung ayeuna abdi kumawantun ngadongkapan ka dieu teh maksudna mah aya nu bade ditaroskeun ka bapa urusan naon? Perkawis pribadi abdi we Pak, nanging kitu ge hatur punten abdi tos kumawantun ka dieu kalayan disuhunkeun kaweningan galih ti bapa kaganggu ku abdi. Teu naon ngan ulah dilaliat teuing lantaran bapa aya keperluan jeung pamajikan bapa. Sok diuk atuh. Cek Usman rajin daek narima meuni diwatos pisan teu meunang lila-lila. Gek Sobandi diuk dina kursi paragi Usmani. Kieu nu mawi Pak maksud abdi teh bade aya taroskeun. Dupi bapa teh leres jenengan Pak Usman. Nya ngaran bapa mah Usman. Dupi kawit Sobandi tale teh ari sarakan mak salah ti Cibatu. Ari kitu aya naon ujang make nanyakeun ngaran jeung sarakan bapa segala? Mawi kieu Pak ti sakawit bapa angkat ka pabrik marios barang-barang di gudang nuhun. Abdi teh ngaraos asa-asa malih pameun teu bapa ku abdi diteges-teges teh. Rupi meuni sarupi sareng rupina pun bapa. Atuh dina jenengan sami pisan jenengan pun bapa ge Pak Usman. Teh mah bapa jenengan Pak Usman kalayan kawit di Cibatu Garut. Muhun rupina bapa teh Rama Abdi. Hah? Kumaha? Pangdenge teh bapa maneh? Leres manawi Pak. Ari maneh saha ngaran jeung urang mana? Cek Usman Malik tumanya di barung ku rupa beungeut rada beureum. Wasta abdi mah Sobandi ti Cibatu Garut Pak, pun biang jenenganna noneng. Parantos sakitu lamina pun bapa teu mulih-mulih. Nyatu abdi teras we mios ngantunkeun pun biang sareng pun adi. Maksana abdi milarian padamelan bari nyamil-nyamil manawi naon teh kenging penghasilan. Bari sakantaran bade maluruh pun bapa, jalaran parantos sakitu taun pun bapa teu aya mulih-mulih Pak. Cek Sobandi.
Ari nyarita kitu torojol Eis Parida nutas ngaluis kalawan make baju alus keluar maksudna rek pelesiran ka kota jeung Usman. Red Eis Parida ngareret ka Sobandi kalawan tumanya. Ari ieu saha Kang? Kakuping nangangkeun rama ka Akang. Ceuk Eis Parida tuluy ngareret ka Usman. Pagawe anyar nu diasupkeun ku Mang Abdul teh. Maksudna ngayakinkeun bisi Akang bapa manehna. Sugan nyanak Akang. Ceuk Eis Parida siga nu surti. Wah, Eis mah. Bawa anak pisah ada Akang teh can ngalaman boga pamajikan atuh rilin ka Eis mah. Eta mah manehna we sugan nu hayang diaku anak ku Akang. Tong kitu janginya tong sok kitu. Budak-budak geus diajar rek ngabaruntakeun rumah tangga batur. Dinten teh ge bapa teh dulungan ujang. Nah ari ayeuna make nyarita kitu sagala ka bapa rek diaku bapa maneh. Harinya ka ditu teu uyahana keur bolon keneh geus kumaha wani kitu. Nyeun bibit rurujit rek ngaburantakeun rumah tangga batur. Cek Usman tuluy ngambek ka Sobandi. Sok padahal mah batin ngaku yen eta teh anakna ngan kitu sotenan dumeh sieun ku Eis Parida. Ongkohan Usman tibareto ngakukeunana lelengohan keneh can boga anak pamajikan. Punten Bapak, sabios ari sanes rama abdi mah mung eta we. Dina jenengan sareng rupi meni asa sami pisan sareng pun Bapak kalayan sami ti Cibatu Garut. Cek Sobandi bari sirahna melenguk sedeng hate mah ngeri teu diaku anakku Usman. Ari su angaran jeung rupa mah memang sok rajeun anu sarupa ngan bapa teu rumasa geus boga anak geuleuh. Cek Usman budina bakatut haseum. Pok Eis Parida nyamungan anu matak teu geunah kadengena. Kadewe Kang bisi budak anu nipu. Da eta dina cengosna ge teu beda geuning. Nya beda siga cengos turunan jalma teu balik. Keun bae urang bejakeun ka Mang Abdul sina diwara. Awasnya si laing lamun sakali-kali deui wani-wani ngaku ka bapa ada Mang wani ngaku bapa kadewe dikaluarkeun di gawena. Juga ditu geus balik. Sing dilaporkeun ka polisi ke. Cek Usman ngusir Sobandi. Atuh jerut turun tuluy ngaleos bari dina leumpangna siga nu tareunangan. Sanggeus eueuh leos Usman jeung Eis Parida arinit rek pelesiran ka kot. Para mitra anu mulia, aya sababaraha perkara nu ngajadikeun manehanana poho kana purwadaksina. Di antawisna nyaeta ku harta, ku tahta sareng wanita. Ai harta nya kakayaan. Kakayaan anu nimbulkeun manehna poho kana purwadaksina. Anu biasana manehna keur can aya kakayaan mah can loba can bro di juru bro di panto. Manehanana atuh loba kanyaahna ka batur tapi na atuh kakayaan beuki loba kalah ka beuki pedit. Teu beuki buntut kasiran. Del Usman ya kitu. Atuh kitu deui ku harta ku tahta do tahta mah nincakna teh kanu aya kalungguhan. Kalungguhan minangka naon we boga jabatan anu penting. Sabada manehna boga jabatan penting cenah poho kana purwadaksina. Jadi mikirkeun teh diri sorangan wungku tara akur jeung batur cenah kitu. Keun bae batur mah aing makmung disampeurkeun ku batur cenah bisi rek menta cenah kitu. Tah, kitu di antawisna. Atuh aya deui nyaeta ku wanita model Usman ye kitu. Anjeunna nyaningkeun Eis Parida. Padahal eta teh lain pamajikanana, lain pamajikanana teu dikawin. Sedengkeun ai pamajikanna mah nyinoneng. Nyinoneng nu boga anak di antarana bae boga anak Sobandi anu harita digawe di dinya. Hate leutikna mah Usman teh ngaku yen eta teh anakna tapi kulantaran manehanana kabeulit ku masalah wanita di antarana Eis Parida. Manehanana sieun di era ku Eis Parida majarkeun boga anak tungtungna manehna poho kana purwadaksina. Eta nu ngaranna Sobandi tetesan getih sorangan. Nepi ka kolu eta Usman teu ngaku anak. Di dieu janten jalmi terutami pamegat tilu perkara di antawisna nu ngajadikeun manehanana poho kana purwadaksina. Harta, tahta jeung wanita. Mugi-mugi we tu para wargi sadaya pikeun urang masalamina. Ditang tayungan kuno Maha Kawasa di mana rek nuju kana masalah-masalah model tadi teh model Usman. Salamina emut kanu Maha Kawasa. Atuh bari jeung urang salamina eling emut teras deui para wargi sadaya kanu Maha Kawasa nu nyiptakeun urang sakumna. Bari jeung mugi-mugi urang salamina di
tang tayungan kumantena gitu janten urang rek midamel pada melanu serong oge dilempengkeun maneh ulah nyieun pagawean serong maneh kudu migawe pagawean anu dipirido ku kami gitu para mitra sadaya mugi-mugi bari urang muntang tulung ka Allah Subhanahu wa taala yen urang yakin sayakin-yakina urang percanten sagemblengna yen nu nyiptakeun urang sakuna angin mantena urang mah mundut tulung ka mantena bae kitu para wargi sadaya mugi-mugi urang salamina aya dina panang tayungan mantena para wargi kaum dangu mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana sakedik bahan katampi bahan lenyepaneun nyangakeun bae ulah nepi ka urang boga kalakuan kalajak model Usman kalakuan urang mun model Usman model kieu eta teu ngaku ka anak pribadi aduh para wargi sadaya azab baris tumiba ka dirina mangga ke azab baris tumiba ka dirina teu karasa di dunya awal akhir di akhirat ge baris karasa dua poet di harita kaayaan Sobandi katinggalina ku batur-batur sapagaweanana meuni siganu alumna tapi kabeurangnakeun ngadak-ngadak jadi gumira make jeung tetemangan sagala di pabrik bari ngagoreng sukro samalah ku babaturanana pada nyeureung ceurikeun dume Sobandi sajabana ti tetemangan make jeung igel-igelan sagala nu disangka ku babaturanna mah duka dumeh tas bayaran kalawan geus barang beuli harita teh ngiriman kanu jadi inung jeung kanu jadi anak adina di lembur tuluy atuh udil nyarita meuni beregeden pisan bani dina luhur tumpukana karung kacang teh euy maneh terus beregeden euy iya sok terus kadinya lah tuluykeun euy alus euy sok ya kep ya tah euy tancap euy terus bani euy alus euy aduh siling edun euy cek udil nu baturna katelah udil asa suka nyemsirikeun Sobandi mijah make jeung engklak-engklakan teu lila koloyong Sobandi nyamperkeun kana kompor nu maksudna marek nyai sukro na atuh kakarage ngalengka ujung-ujung celegur kompor hareupeunna pisan Sobandi bitu ngajelegur seuneu jeung minyak kalapa tina ketel gede munsrat kana luhureun seuneu ngalentab ka mana-mana ger pabrik teh jadi kahuruan sedang Sobandi gogorowokan bari gugulingan awakna pinuh ku minyak jeung seuneu. Da puguh seuneu sakitu gedena jabati eta tempat pinuh ku barang-barang. Atuh seuneu beuki terus ngabubulak sedang masyarakat nu deukeut ka eta pabrik. Ting corowok bari geumpeur kaum ibu ting jererit ningali seuneu sakitu gedena. Gorowok saurang awewe ngagorowok tulung-tulungan. Para wargi sadaya atuh cenah harita teh majarkeun deui cenah aya pabrik sukro kahuruan kitu cocorowokan saurang awewe bari saralak sirilik teu puguh sedang kaum lalaki kapahibut rek mariman seuneu nu teu sakumaha lila gurutak belanbir datang tuluy nyemprotkeun cai ka seuneu anu harita teh keur ngabubula ngan nyemprotkeun cai tina tangki mobil kebakaran tina bakating ku kesit-kesitna patugas belanbir datang diwuwuh para mitra giatna masyarakat anu deukeut ka eta pabrik dikersakeun seuneu teh bisa pareum kalawan imah-imah nu deukeut ka pabrik kabeh saralana syariatna mah eta kagiatanna masyarakat kebata hakikatna masih ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala gowe jelema-jelema ti mana mendi pada daratan duka rek narulungan duka rek ngadon lalajo hadena kajadian pabrik nu Usman kahuruan mangsa ti beurang lamun seug kajadian ti peuting wallahu alam kumaha geus pasti keur masyarakat anu darekeut mah leuwih ditagiwur kadangkala pagaliwota jeung jelema nu teu pareruh da nya kitu di mana-mana tempat lamun aya kajadian musibah teh lain nulungan malah mantua nyokot barang-barangna bari terus digondol model kajadian nu tabrakan lain nulunganna jelemana malah mah aya jalma nu ngahaja eta kasempetan dimanfaatkeun ku manehanana bari jeung tuluy rumpu rampa kana pesak aya loket tuluy dicokot jeung sajabana aya perhiasan tuluy didudut teu kungsi sajam leuwih seuneu geus bisa diamankeun ku kagiatan petugas pemadam kebakaran kalawan dibantu ku kagiatan masyarakat satempat barang-barang di gudang pabrik hampir musnah beaku seuneu sedeng Sobandi anakna Usman harita terus dibawa ke rumah sakit tapi teu lila Sobandi korban da puguh sakujur awakna katutup ku seuneu jeung ku minyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sobani dugi kaki tuna para wargi sadaya. Mangga urang doakeun bae mugi-mugi arwahna Sobani ditampi iman Islamna, kalayan para mitra sadaya dilegakeun di alam kuburna, dihapunten segala rupi dosa perdosaanana boh alit boh ageng. Atuh kenging tempat anu layak mungguh Allah. Kitu para mitra Sobani hawates. Para mitra sadaya, para petugas keamanan sibuk mariksa kejadian eta musibah. Malah kulantaran anu datang aloba oge wartawan datang ka eta tempat. Nu dina poe isukna dimuat di koran, jeung aya berita di radio majarkeun cenah pabrik kacang bondon kahuruan. Pikeun masyarakat nu deukeut ka tempat kejadian eueuh saurang oge nu ngarasa teu geunah dumeh Usman ngayakeun pabrik nu kalingkung ku imah masyarakat eueuh bewara pisan ka masyarakat satempat. Sedengkeun nurutkeun pangaturan setiap aya hiji perusahaan pabrik gede kudu aya persetujuan ti masyarakat anu deukeut. Tapi ieu mah bororaah kamenta persetujuan ti masyarakat yen eta tempat rek dipake pabrik jeung gudang. Nyaho sote sanggeus aya kajadian. Nu teu kurang masyarakat babakuna mah nu deukeut ka tempat kajadian loba nu ngaromong. Ku ayeuna Usman ngadegkeun pabrik sakitu gedena eueuh pisan emelna ka masyarakat. Untung imah masyarakat nu deukeut eueuh nu jadi mamangsa seuneu dalamun seug teu rakmah kanu tukangeunana atawa kanu gigireunana geus moal henteu daerah eta teh kabeh dempak jadi lebu. Kadangkala masyarakat duka kumaha tinakanan. Atuh harita Usman kasebut nu boga pabrik dibawa ku nu berwajib. Pikeun dipariksa tina kajadianana, samalah pagawena ge ditanya. Sedeng layon anu korban katelah Sobani anu memang nya yen eta budak teh anak Usman. Isukna dikirimkeun ku batur sapagaweanana ka lembur Sobani. Puguh keur nyinoneng kasebut indungna meuni teu sirikna notog-notogkeun maneh. Ku ayana nu jadi anak maot cilaka di pagaweanana. Kitu deui pikeun Usman ngarasa berat tanggung jawabna. Mana perusahaan hancur ku seuneu, mana kudu nanggung resiko ti pagawe nu korban kasebut anakna pisan. Mana ku masyarakat pada nyalahkeun atuh teu matak aneh. Lamun harita Usman ngarasa bingung anu lain heureuyan. Tuh geuning para wargi sadayanya. Anu memang harta mah aduh namina ge barang sasampayan atuh. Barang sasampayan teh moal tiasa salamina ngilu ka manehna. Namina ge barang sasampayan. Yanten eta mah barang titipan, aya barang titipan teh pasti anu nyanakna. Tadi cara nyanakna mah kumaha we nu maha kawasa malangkung uninga. Nu maha kawasa malangkung uninga para wargi rek ngayakeun rek ngeuweuhkeun gede eta mah ciri-ciri kakawasan Allah. Tanda-tanda kakawasan Allah eta mah bade kumaha ge. Jadi bade ngayakeun bade ngeuweuhkeun da eta mah tanda-tanda kakawasan Allah. Model Usman tadina harta bandana upru di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Anu memang harita ditunda dina hiji pabrik nu sakitu gedena nyieun pabrik anu katelah pabrik sukro anu merekna Bonon. Jadi pabrik kacang Bonon kasebutna kitu. Atuh harita geuning dikersakeun ai kudu eueuh maleungit sapada harita. Harta banda anu sakitu numpukna bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah dadak sakala leungit tanpa lebih ilang tanpa karana dihakan ku seuneu. Kitu nu mawi oge. Janten upami urang mi Gusti ka harta, wah atuh da harta waduh. Atuh sakedet netra leungit. Aya jalmi nu mi Gusti ka harta atuh aya kitu nu mawi. Sok aya jalmi nu mi Gusti ka harta. Da ieu teu meunang para wargi. Mangga urang teraskeun. Isukna sabagian masyarakat anu daratang ka pangurus satempat. Lamun kitu teh mah satengah negor naha make diidinan aya pabrik gede di tengah-tengah masyarakat. Malah nu satuluyna masyarakat di eta tempat ngayak nyatakeun moal ngidinan Usman muka pabrik di eta tempat. Sabagian masyarakat aya nu datang langsung ka Usman muka beneran harita Usman jeung Eus Farida keur araya di imahna samalah Usman meuli ngadegdeg kadatangan ku masyarakat teh. Cek pikirna sieun ngayakeun tindakan ka dirina. Pok saurang lalaki tengah tubuh cumarita kahareupeun Usman jeung ke Eus Farida. Lamun kitu teh mah nyeukseun ka Usman samalah Mang Abdul oge nu dikawasakeun ku Usman sabagai manor pareng keur aya di imah Usman. Manehna melenguk we lirbueuk meunang mabuk. Harita teh teu bisa pisan gerak kulantaran memang kasalahan geus aya dina dirina. Model harita Usman memang salahna salah gede.
nyeun pabrik make jeung teu aya bewara kata tangga. Padahal aya undang-undang gangguan. Sedang undang-undang gangguan teh kedah diketahui atanapi ku aya izin tatangga para mitra undang-undang gangguan teh nya. Terus diajukeun ka pamarentah gitu. Dan itu minimal tatangga nu caket RT RW bapak kepala desa atau bapak camat atau sadana ikut campur para wargi. Terus dugi ka bapak bupati ngaluarkeun ataupun bapak wali kota ngaluarkeun hiji keputusan mengenai undang-undang gangguan. Sedang ieu modal pabrik anu ngagunakeun seuneu teu aya pisan itu ininya model Usman Pugo we disalahkeun model kita para wargi. Salah badag. Salah badag we, salah gede para wargi. Para mitra kaum dah, harita Mang Jumanta minangka wawakil masyarakat nyarita. Dah, ari geus kieu kumaha Jang Usman? Untung imah masyarakat nu nampeu ka pabrik atawa ka tempat perusahaan Jang Usman teu kaduru. Coba lamun kaduru rek kumaha tanggung jawabna? Nah, Jang Usman teu ngarti kana peraturan nu geus ditanggukeun ku pamarentah. Di mana-mana tempat lamun rek ngadegkeun hiji pabrik kudu aya persetujuan heula ti masyarakat. Nah kaidina nah henteuna kitu deui keur Jang Abdul. Nah teu cacarita ka masyarakat nu deukeut yen di eta pabrik di eta tempat dipake pabrik. Ulah kitu Jang Usman oge Jang Abdul mah teu ngahargaan pisan ka masyarakat jeung ka pangurusan tempat teh. Nah masyarakat nu aya di dieu teh dianggap domba atawa hayam kekelenengan diburuan. Lamun tepi ka imah emang jeung nu sejen ka bawa beak jadi mamangsa seuneun arek dipangwangunkeun deui ku Jang Usman. Cing atuh cing aya basa ka masyarakat nu deukeut teh. Ulah rasa maneh asa aing jadi raja dunya. Sagala bisa diurus kudunya. Dari disebut belegug mah atawa tolol. Teu nyaho kana peraturan asa piraku deui. Lantaran Jang Usman lain bolon kamari sore. Yeuh Jang Usman. Entong boroning urang rek ngadegkeun pabrik anu saeutik gedena matak ngabahayakeun ka sararea. Cacakan urang rek ngayakeun raramean karyaan oge, men kaidin heula ti masyarakat. Komo ieu ngadegkeun pabrik anu lain leutik-leutik pabrik, bari narima pagawe sadaek-daek, umurna kakarawalasan taun, ditarima jadi pagawe mangkaning barudak nu marasi keneh kudu sarakola. Saja batik itu ngadenge beja barudak nu digawe ku Jang Usman teh eueuh surat persetujuan ti kolotna. Cing ayeuna mang rek nanyakeun ka batur-batur anu di dari ayeuna narek ngidinan lamun di tempat urang aya di pabrik. Cek Mang Jumanta saturina tumanya kana pamadegan tatangana. Atuh harita meni raeng nyebutkeun teu satuju moal bisa jeung sajabana. Tah kareungeun jawaban ti masyarakat Jang Usman. Tanya Mang Jumanta bari neuteub seukeut kana beungeut Usman ureup geuneuk rai pias. Kakuping Mang, jawab Usman bari melenguk celengkeung Mang Abdul nyambungan. Punten Mang jalaran sahan uning atuh kana picilakaeun. Cek Mang Abdul ti ditu nama setengah ngabela diri. Ngabela nu jadi dudungan nu dipalar Mang Jumanta jeung sejenna sadar. Tapi batan Mang Jumanta sadar malah muncereng. Lamun mikirkeun kadinya mah Mang Abdul nyambungan. Punten Mang jalaran sahan uning atuh kana picilakaeun. Cek Mang Abdul ti ditu nama setengah ngabela diri. Ngabela nu jadi dudungan nu dipalar Mang Jumanta jeung nu sejenna sadar. Tapi batan Mang Jumanta sadar malah muncereng. Lamun mikirkeun kadinya mah saha manusana nu nyaho kana picilakaeun. Ngan ieu mah katalobehan jeung teu nurutkeun saluran hukum. Ngadegkeun pabrik sadaek-daek di tengah-tengah masyarakat. Coba pan imah si lain ge lamun ieu kalentab ku seuneu geus pasti jadi lebu. Komo kitu imah si lain parempet jeung pabrik. Keur ilaing pasti dipanggieunkeun deui. Imah teh kudu jadi dunungan tapi imah dewek jeung nu sejen rek kumaha. Narek dipanggieunkeun deui ku si lain. Tong kitu ulah hayangeunna sorangan paduli batu ripuh deuleu. Cek Mang Jumanta. Atuh jep Mang Abdul jempe teu daek nema deui kawas ngarasasieun. Geus kitu mah jerut Mang Jumanta jeung tatangana tarurun ti imah Usman terus baralik sewang-sewangan. Ukur meunang 2-3 poe para wargi sadaya Usman ngangluhna. Tapi kalilanakeun mah biasa deui sanajan pabrikna kaduruk ge teu ieu susah.
sanajan can muka deui perusahaan ge lantaran boga pakasaban kana ngala duit ku jalan munyung ka Bagong teh alias nyegi. Tapi ngalampahkeun kitu teu unggal peuting. Atuh keur euis parida rada ngarumas, tuman unggal poe narima duit gede ari euna ukur saminggu 2 kali atawa 3 kali. Katama-tama Usman geus gede kaluarna, biaya anu itu ieu urusan mulasara nu korban jeung anu sejen-sejena. Atuh teu matak aneh lamun ku ayeuna euis parida jadi loba muruku sunu. Tah tuman nyekel duit loba ari heug ayeuna ukur dibere cukup ke resiko. Ku ayeuna kitu euis parida minang init-initan sorangan. Jelas nama euis parida jadi awewe bangor. Ongkohan tiba heula ge euis parida suka sotenan ka Usman, anu gegede nama suka kana dunyana. Teuh si oreng bogoh teh kana dunyana ka Usman teh geuning kapenak ayeuna euis parida teh parawargi. Nu mawi teh di mana jalma bogoh kana dunyana, dunya geus leungit atuh paranitra. Leungit bogohna ge. Nah, bogoh kana rupana, rupa bisa robah, anu awewe geulis jadi kolot, jadi nini-nini, lalaki nu baheulana gagah ganteng, atuh robah geus kolot mah jadi parareot, jadi meureun bogoh teh. Geus kitu mah leungit bogoh teh. Padahal sanes kadinya kuduna, sanes kadinya kadaahna. Kitu tah. Di mana bogoh kana dunyana, dunya baris leungit, bogoh kana rupana peda geulis, peda kasep, kakasepan kageulisan baris leungit. Kitu da teu anger ai manusia mah atuh. Teu anger cicing dina hiji martabat. Nemawi para wargi sadaya bahan lenyepaneun. Mung hanya kal waktosna ka Bujang Seep.